summa nakasul ahda wa lam yu'minu wa adu li kufrihim wa amalihim al-khabithah. Saminggu ditungguan ku Kangjeng Nabi Musa sugannya antobatna. 2 minggu encan aya keneh bae. Ditanya ku Kangjeng Nabi Musa, wahai kaum kumaha sakumaha janji ieu? Cenah lamun ieu bangkong eueuh maka pandeg iman. Lah. Nu penting mah maneh ulah nyihir dewe Musa. Ulah sok datangkeun sihir macem-macem, kami riweuh. Walam yu'minu teu iman wa adu li kufrihim kembali karena kakupuranana jeung pagawean wada buang kawarah. Badama aqamu syahron fi afiatin sabulan. Dibere tentrem hirup nyeunaheun. Kangjeng Nabi Musa unjukan deui ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya Gusti. Abdi dakwah geus pohara jasa ngajak ka Gusti, nauhidkeun ka Gusti, tapi kau makin bangkawar. Perjanjian tinggal perjanjian, nyangakeun Gusti ka Gusti mangga. Tunggu Musa, masih keneh datang siksa. Sok. Sabulan tentrem. Waddafadi'a waddama ayatim mufassalat. Wari didatangan di siksa nu terakhir ku Gusti Allah. Keur meujeunna tenang nyana barang dek nginum eta cai jadi getih. Hangru kok jadi getih? Teu jadi nginum. Terus jana ka sumur coba ngalacai di sumur ditimba cai jadi getih. Bebeja ka tatangga lantaran dahaga yang nginum, tatangga ge orenganan keribut di matanggana lantaran cai jadi getih kabeh. Nu aya di teko jadi getih, nu aya di gelas jadi getih, nu aya di sumur jadi getih, wabeh jadi getih. Ya Allah, cak Raja Fir'aun coba ka Bangawan Nil. Penil mah ieu mah Bangawan gede. Coba ai Bangawan Nil naman teh jadi getih. Nyarokot cai barang datang ka imah jadi getih. Nyokot deui ka Bangawan Nil. Datang ka imah jadi getih deui. Oh nu aman kabeh. Warima teu kudu dicokot daratang bae ku warima ka Bangawan Nil nyokot nginum di dinya. Nu unikna dicokot, disiuk, siblak, lamun dek diinum jadi getih. Woi budak, warima nginumna ulah make naon panyu, ulah make gelas, langsung nyedot. Pan Bangawanna teh jadi getih, barang disedot asal datang ka dieu jadi getih. Gide kabeh. Pan anehnya capnya ijarah digetih, Bangawana mah teu jadi getih. Mun disiuk jadi getih, dikagelaskeun jadi getih. Lamun diinum jadi getih. Lamun nginum di dinya nu disugut teh jadi getih. Masyaallah nyahangu. Coba cenah ka kaum Bani Israil coba nyana mah sugan boga cai. Kadari itu cai aman di ditu. Masyaallah harerang. Aya uyun Musa di dinya. Mararan di kaum Bani Israil mangarari nu masaknya sejeung sajabana. Atuh kaum Firaun datang ka dinya minta cai. Dibere cai, dipikul jang ka istana raja. Beuh, dibawa make onta make himar, di jalanna mah make masih rapi kene bunganya asal datang ka istana jadi getih. Getih bae mah kabeh. Masyaallah siksa. Mun teu jadi getih. Ya Allah, ya Rabb. Fasalat biyahuhum kulluha daman. Wapeh cai jadi digetih kabeh. Pabayus kuna min birin wala nahrin illa wajaduhu daman. Eueuh hiji sumur teh jadi getih, eueuh hiji Bangawan teh jadi getih. Wabeh jadi digetih. Pasyakau ila Firaun, wabeh datang ka Raja Firaun. Kumaha ieu kumaha. Laisa lana syarabu jang nginum-nginum macan.
pidato Raja Firaun sihrukum saharakum Musa geus nyihir deui Musa anak angkat aing min aina siruna mana tukang sihir urang tandingkeun deui jeung Musa urang adu jajaten deui ayo kaum mual menang orang gabeannya nama boga orai gede boro-boro dek ngadu didungkukeun doang ge orai didungkukeun nyana orai na kinaon gitu perem haji orai bentak urang geus paeh ti heula orai didungkukeun ku nyana nu luhurna 12 meter haju perem oraina haju orai urang heuleuh di hareup orai bentak urang deuk kumaha wah kuat kudu kumati urang kudu kumaha cak Raja Firaun sakali deui coba mohon ka Musa supaya ngadoa unjukkan junggera ud'u lana rabbaka yakshifu anna hadzal hadzalillah coba bejakeun kami deuk arariman kitu sakumaha tadi arunjukan ka Kangjeng Nabi Musa menta dieuweuhkeun menta disirnekeun ieu siksa dengan janji dek iman ka Gusti Allah 7 peting pinu ku getih Masya Allah kabeh hamba layak getih kabeh aur-auran di jalan getih kabeh getih Masya Allah Kanjeng Nabi Musa sesuai izin pamenta kaum ngadua ka Gusti Allah menta dieuweuhkeun ieu getih langsung menang 7 peting ret getih teu aya aman ieulah Allah nurunkeun siksa ka kaum Firaun ti mimiti ku Gusti Allah dibere paila kemudian diturunan deui ku Gusti Allah teh itu banjir tetap teiman diturunan deui sima tetap teiman diturunan deui kutu tetap teiman diturunan deui bangkong tetap teiman terakhir diturunan deui ku Gusti Allah siksa getih tetap bae teiman nah ieu teh sabenerna mah sebagai ayat mufassalat tanda-tanda nu jelas bahwa ieu sebagai mukjizat Kangjeng Nabi Musa jang ngajab kaum Firaun nauhidkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tapi tetap fastakbaru wa kanu qauman mujrimin maka balang kawarah tala kabur sararombong teu daek iman ka Gusti Allah teu daek percaya kana karasulan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam wa kanu qauman mujrimin ayalah kaum Firaun kaum anu daruraka buang kawara lamun baheula seperti kitu terus turun temurun datang ka kuari di Jakarta mah ieu masjid ieu imah Kristen ieu masjid ieu imah Buddha ieu masjid ieu mah Konghucu Hindu tidak iman teu terbuka mata hatena teu kieu ieu si masjid yang paranti naon yang ibadah sanu di ibadahanna Gusti Allah ai Allah teh saha Allah teh allazi khalaqas samawati wal ard padahal manyana lamun nanya mah mantak naon dasar teh diberi hidayah tetep bae percaya pangeran teh Isa Tritunggal Tritunggal lamun pangeran Isa ai memeh Isa saha pangeran anu geus leuwih ti heula langit jeung bumi puguh Isa na ge dilahirkeun ku Maryam tapi kunaon di pangeran-pangeran pabelit urang mah lamun nyaritakeun kos kitu masih ti pangeran ngajuru saha bidana eta nu ngabidadan pangeran barang ngalahirkeun anakna kok jadi pangeran bo anak Tuhan jadi Tuhan pohara amat ai memeh Maryam jeung memeh Isa pangeran saha anu nyieun langit bumi teh saha anyar teh mah pangeran mun di kitu-kitu tetep bae nyana bisa ngahelah jalain Musa na jalain Isa na pangeran mah nu nyanding ka Isa eta deui pangeran Sundang Sandi
atuh cenah eta mah Jadewa pangeran nama eta mangan diwujudkeun sote kos kitu deuh nya aya pangeran nyanding be budak pangeran nyanding sakumaha jurig newo-newo itu karti ku urang mah sebab naon urang mah dibere hidayah ku Gusti Allah percaya inna dina indallahil Islam lamun kuari urang kita perang asal perang nasabilillah emang urang kudu mundur jam moal mundur di urang maka jen kuku mage paeh sorga tinggal dua bae pilih perjuangkeun agama paeh sorga tinggal sakitu doang moal ditinggalkeun ku urang perang asal bener-bener sabilillah moal Yaman emang ditinggalkeun moal wajen ting rarang sadan moal ditinggalkeun sebab naon sorga kuari geus seseleh kuari nu mantak seseleh kapan perang mah make biaya lamun sabulan deui teu dicabut tentara-tentara biaya terus bae bakalna miskin deui bae Amerika ikan make biaya perang mah Arab bae ge Arab perang notor ka Yaman kuari geus depisit Arab sakitu negara kaya perang dan make biaya nah urang kuari di Indonesia lamun perang di Amerika moal ditinggalkeun moalat buku mau di Indonesia pamajikan baik pamajikan ulah geus jadi pamajikan kerja di bebenena keneh nyawa taruhan pohara jasa mending mun geulis menyon tetep nyawa taruhannya weh jangan colek kekasihku barang di deuleut ya Allah nya hideungnya leteng tetep baik selama aku hidup engkau aku lindungi Masya Allah Masya Allah Masya Allah pohara orang Indonesia boro-boro ke agama iya awewe bagi kur ngomong ke agama ya orang kan mantak diuk di dia kan iya non ngarana keur ngaluhurkeun agama ya lamun kuari orang paeh ya dibom ya sorga ya ulah cenah kiai Masya Allah Masya Allah satu hari kita bertemu rasa rindu hatiku ya Allah jika aku bersanding denganmu syahdu rasanya Masya Allah karib siapapun yang akan menghancurkanmu sebelum engkau tercolek lebih baik aku yang duluan mati tau poharanya eta kan lain lalagaan lautan akan ku seberangi daratan akan ku naungi pokoknya mah demimu barang di dalam kurangnya hidungnya pendek menyon deui tapi kan pohara jasa eta kan urang kakos kitu bae ge pohara atuh komo ka agama Allah jadi nu mantak ieu mah tinggal sakieu dong bela negara teu kudu diomong-omong negara kurang geus dibelaan nu membela negara berarti anu nancepkeun kejujuran jeung keadilan eta ngabela negara ulah ngomong doang ngabela negara maling di nyana teu jujur di nyana bela negara di mana deh